Assalamualaikum dulur salam burubarea salam dunya. Patebang deui sareng tata dan nami harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Juag Teja karya Ahmad Bakri. Mangga wilujeng ngadangukeun. Juragan Rosadi juru tulis wadana dialihkeun ka dayeuh diangkat jadi menteri polisi. Gantina juru tulis camat langkap lancar diangkat kadinya. Geus pada sepuh pantes teh geus tereh pangsiun. Cek nu nyarita cenah turunan Menak Sekeseler Sukapura. Anjeunna oge ngabasakeun ka salira ku anjeun teh aom bae. Kasarerea kituna teh kakolot ka budak, ka kuwu, ka upas-upas kawadanaan. Ngan henteu wae ka bandara wadana dununganana mah. Atuh sarerea ge nyerebutna teh cukup ku aom bae. Aom Usman di pengkerinan nama. Karesepna ngawangkong ngalobong babanyolan bari tala ngabeda-beda jelema dajeng berudak oge berudak lembur banguna raket pisan. Pikaconggaheun jeung pikaresepeun cindek nama. Ari istrina anom keneh pisan kira-kira yuswa salawe taun. Sabrehan mah siga pantes mun disebut putrana teh. Geulis pantes pisan jadi geureha aom teh. Beda deui ieu mah teu gepyak someah cara-cara ogena, malah deket-deket kana kumaha bawa pibasaeunana teh nya. Disebut ku Menak da puguh heueuh turunan Menak nu matak disarebut juag oge. Kituna teh dicontohan ku carogena. Ari aya naon-naon teh, tuh kajuag unjukan, tuh kajuag benta, tuh kajuag, itu ieu segala rupa. Kilang kitu tetangga teh taya nu majar kumaha. Rek luhur rek ngamenak ke mejehna da puguh heueuh ieuh cenah. Teu burung larbek nu dareukeut teh da kitu biasana di lembur mah. Malah teu kurang-kurang nu sosoroh tanaga ngadon babantu sagawe-gawe di dapur, teu kudu make dituang teang. Ngarasakeun urang lembur teh lebah dinya mah da ngalihna ka dinya teh teu nyandak rencang. Teu tega cenah juag menak sanya-nya kudu mirunseunna ku anjeun, ku kumbah ku anjeun. Teu burung kaupahan sok daek larbek teh da rezekina mah lindek tara lebar ku sahuapeun sakopeun dapon apal liling geranana kumaha ari kumaweula ka Menak. Sadar sodor bari brek deku dina rek nyingkah gengsor heula bari mundur kakara malik guragi rumuru ka dapur. Piuruk anjeunna eta teh kudu kitu. Atuh nu diurukanana atoh asa dituyun pejalaneun nyaho tata krama diajar kumaweula ka Menak. Tapi dasar manusa aya we matak hanjakalna teh. Paingan cekolot manusia mah tara aya nu sampurna. Juag oge nya kitu. Ku ceplak pahangna jelema teh rea nu nyungklit hatena. Nu delitan mah nepi ka pundung teu daek deui umasrog ka bumina. Si Imi nu kitu teh teu pira pedah teurab payuneunana. Sia si dusun teh teurab hareupeun kami. Arala eureuleuh abong-abong urang kampung. Cenah saurna teh mani teu euleum-euleum. Mangkaning keur meneran loba jelema di dapur harita teh. Asa kumaha boa nu diseusel teh da mani reup geuneuk rai pias awahing ku era. Ti harita teu daekeun deui usrag-asrog teh. Nyi kulisi deh nu kungsi kawiwirangan teh. Nya kitu keur loba semah di bumina teh da meh unggal peuting mun keur hade sorena sok pada ngarubung-rubung ngadareuheusan. Nu boga kulub jagong mawa kulub jagong. Nu boga peuyeum ketan mawa peuyeum ketan jeung rea-rea deui pada hayang katuang ku aom katut juag. Kitu talari di pelemburan mah tiba heula nu matak penak-menak sok bertaheun oge. Nu ngariung di tengah bumi teh harita juragan Kumetir istri Pamegat, juragan Naib istri Pamegat, juragan Kuwu weh nya kitu deui jeung istrina. Di dapur mah nu ngariung teh lurah, kulisi jeung bojona, tatangga weh duaan tiluan. Seuneu ngagarabyag di hawu maiti keur nyagikeun leuteun. Di tengah bumi gorgar nu salah sauran nanggap juragan Kumetir ngadongengkeun lalakon ngiring pangawulaan mundai di leuwih 4 tahunan. Di mana leuwih 4 tahunan teh ai iting? Saur juragan Nai bari ngenyot padudanana. Pledug kaos durukan di panyacaran. Cibubut engkang waler juragan Kumetir. Har sanes di ditu di wewengkon Bogor asana. Sakaterang engkang mah leuwih 4 tahunan mah di Ciliwung sanes. Nu sok kaserios dina dongeng pantun geuning patilasan kalangenan Prabu Siliwangi Raja Pajajaran.
Eta ge leres nanging da leuwih sipatahunan mah diunggah ka daleman oge aya. Upami teu lepat leuwih sipatahunan Citanduy mah kalangenan Kangjeng dalam Sukapura. Leuwih sipatahunan Cigugur pamundayan pangawulaan Ciamis. Nu mawi disebat sipatahunan teh wireh dipundaina sataun sakali. Oh leres kahartos ari kitu mah. Sapertos eta engkang sapertos galuh. Saur nu uninga mah aya galuh Mahakam di Kalimantan, galuh Brantas di Jawa Wetan, galuh Rahayu atanapi galuh Sarayu di Jawa Tengah. Nanging nu kawentar duwi ka ayeuna mah galuh Citanduy, galuh urang nu gentos wawangi jadi Ciamis. Kutan kitu eta teh. Leres aom, engkang oge nguping teh ti enggah barata wadana pangsiun Palimanan. Kapi paman aom mah ka anjeunna teh, saur pribumi. Leres-les, upami kitu naon atuh hartosna galuh teh, sanggam engkang ka enggah barata. Lebak saurna teh, pan urang Hindu nu ngalumbara ka dieu teh, marabakanana di wewengkon nu kakocoran ku walungan, milih tempat nu lalendo, jadi galuh Mahakam, galuh Brantas, galuh Rahayu teh hartina Lebak Mahakam, Lebak Brantas sareng Lebak Rahayu. Nya kitu deui galuh Citanduy, nyaeta Lebak Citanduy. Kitu saur enggah barata teh sahanteuna anjeunna mah dan nu nyepeng ebu kuartosna. Tuluy ngadongeng lalakon mundai teh juragan kumetir teh. Matak moho nu ngadarangukeun ubuhan anjeunna mah tukangna ngadongeng teh barijeng disambaraan ku carita-carita pikelucueun. Di dapur mah kulisi nu ngajejeran ngawangkong teh caritana ngincang atuh we sakasampeurna. Lo dilelebar seuneu teh cek kulisi ka Maiti. Harpan kena cai adik kulisi tembal Maiti. Lain para lain ngopi. Puguh we da geus dara deukeut dedeleuan oge arisan manggih cikopi teh. Lebar sote pedah teu kadeuleu bari babay bubuy we. Mun bari bubuy sampe mah heug nu hipu tegep meureun engke ngopi teh cek kulisi. Da teu aya sampeuna adi. Mun aya titaheun mah sinang ngala geura tinu kuring. Tak ki antarip sidang ngarabut atuh cek lurah. Daek tarip. Mangga di mana? Tukangen pawon kakak deket kandang. Aya tapak urut ngerabut kamari. Tidinya we ambeh ngahanca. Moal teu dedeleueun geura sampe mantega. Dideang meusan ge ngeproh cara kueh panekuk. Wah, kulisi mari ngomong teh. Cek lurah. Naon ari kueh panekuk teh adik kulisi? Cek Maiti. Teuing atuh bejana we menak-menak sok kandarama kueh nu kitu. Tuh juag uningaeun meureun cenah bari ngareret kana caralik di tengah bumi. Aya naon make sumbut sambat ka juag? Saur juag bari nempo ka dapur. Iya kulisi bade mubuy sampe juag, sampe mantega sanggemna hipo sapertos kueh panekuk tembal lurah. Baru kreng mubuy sampe, segatuh juag ge hayang ngasaan asa kumaha, tambah kawaranan ulah ngan ngadenge bejana bae. Ahom ge palayeun meureun guatkeun leuteunana Maiti. Ieu haturan juragan-juragan. Mangga juag. Nyi kulisi sina ka dieu. Harempoe nyi kulisi ka tengah bumi brak deku. Bade mewarang naon juag? Cenah. Ieu puguh parekel suku cing pangmencetankeun sakedeung. Saur juag bade ngalonjorkeun sampean duanana. Didinya we dipayuneun tamu-tamu. Tamu-tamu istri tingkal lius malah juragan naib istri mah ngeser calikna da katunjangan. Bade nganggo lisah juag? Cek nyi kulisi. Ah entong sok rareget. Juragan kumetir liran heula ngadongengna nyelang ngareret kanu palai dipeusel di pasamoan bari nyingsatkeun sinjang semetekku. Geus kitu mah gorah dewe ngadongeng. Kabang balerkeun ongkoh kuno mairan leuteun. Rupana geus rada tunduheun nyi kulisi teh teu karasaeun heuai bari ngurut teh. Heuai teh diumbar kitu. Tunggu patuh dusun, abong-abong urang kampung, saur juag. Nyi kulisi mane reup geuneuk rai pias awahing ku isin. Tatamu semet selih reret meusan, surti nyangkirangan nu kawiwirangan. Sanggeus dipewarang ku juag, nyi kulisi ngoleset balik deui ka dapur. Harita keneh ge tuluy ngajak balik ka salakina, taradaekeun deui ngulam prangga bumi juag. Ti harita mah tetangga-tetangga teh jadi gariras sarieun ka bagian kaseureud, diseklek-seklekeun di urang kampung. Lain teu ngarumasakeun ngan teu ngeunah we dicamplak hareupeun nu loba jelema mah.
Menak-menaknya kitu deui tepati larbek cerabeh ditu, malah sok tingkar cewis majar lebar teuing ku juagna ku menakna teu iasa ngarampah hate nu leutik. Sakali mangsa aya tetanggana ngabedahkeun balong rek dimaremakeun laukna ka pasar. Juag miwarangan mundut lauk emas 2 kilo. Mundut galeuheun saurna, nu dipiwarang teh datangna deui ngajingjing lauk pamundut teh dina ember. Malah make jeung diembohan sagala. Ngaturanan cenah gurame sasapihan. Heuleut saminggu nu boga balong teh datang nagih. Nah atuh ari gantawang teh juag bendu. Saurna teh, nyalutak sia, ngunghak sia. Abong-abong urang kampung teu nyaho tata krama kawas kanu rek ngajeblug wae. Engke ge ye, ari aom geus gajihan dititah diantirkeun ku kami. Kitu cenah saur juag teh. Nu diseuseuh teh ngompod tuluy ngabeng bios balik. Teu wani nagih deui. Nepi ka usum marema deui palias taya nu nganterkeun ladang lauk. Kulantaran remen luput taya nu ngulampreng ngadon babantu, remen kapaksa juag teh lungsur ka dapur ku anjeun. Atuh kacidang ngarumasna angot lebah kudu kukumbah, jejerege da tetuman tea. Ngarenghi kacaroge palai kagungan rencang matuh. Nya aom teh mundut tulung ka lurah palai dipangneangankeun. Tapi luput urang dinya mah taya nu daekeun da geus arapa kana panganggo juag. Kengingna teh aom ti kampung, budak lalaki geus bujang, kira umur 20 tahunan. Kabeneran harita teh aom ngerusakeun bebedil, sindang ka imah lurah Balai Gede. Ngobrol-ngobrol bari dileueutkeun, lurah Balai Gede nyarita majar boga anak geus jajaka ngaligeh can boga gawe. Dijajah-jejeh kana gawe tatanen sakumaha lumrahna urang dinya teu hade kawas taya bakat. Manawi sareng manawi cenah aom kersa ngajejehkeun. Mana budakna? Saur aom teh. Si Uha budak teh dicalukan ku bapana. Srog dideheuskeun, nya we sabrehan oge teu siga-siga bulu taneuh kawas mejehna mun diajak kabeh tengah teh. Daek milu jeung aom. Mangga tembalna. Suganan we kahareup aom bisa ngajejehkeun kana magang atawa kana upah sugan. Saur aom teh. Saheulaanan mah bubun tak bebantu we ngawulaan juag. Daek. Mangga tembalna haripeut kabita ku janji sahenteuna sasatrek dituyun kunu calik di luhur. Harita keneh dicandak mulih ku aom teh sina manggul bedil bari ngajingjing buntelan pasalinanana. Saja jalan digelendut diburukan cara-carana ku maula. Si Uha singer pisan kana gawe teh tata krama teu siga-siga wedalan kampung da asa korah teh ku juag. Dunungan senang manehna betah turug-turug juag bangun nyaaheun kacida. Geus 3 bulan nuturkeun aom teh dina hiji poe kira-kira jam 8 si Uha disaur ku juag. Ka dieu Uha, saurna bari lebet ka pangkeng. Pang mencetankeun ye juag paregel nyeri awak. Abdi mah teu tiasa meusel juag. Diajar kae ku juag di papatahan. Sok ka dieu. Sup si Uha ka pangkeng goledag juag ebog dina pajuaran. Sok ka dieu tah bitis heula. Si Uha diuk ucang-ucang ke kana sampean juag diurut di sasar lalaunan. Namung duka kumaha saterasna mah teu aya nu terang. Sasumpingna aom ti kantor si Uha unjukan nyuhunkeun Widi rek balik. Baru rek balik, lain rek diajar digawe, saur aom tuluy ngahuleng. Tungkul we si Uha teh teu nembang. Teu betah. Muhun emut wae kapun biang abdi teh tembalna. Handeulna mah kacida aom teh tapi bubuhan menak surti teu wasa maksa nu geus teu betah nya dijurungkeun we. Tapi juag mah teu kitu, ngadangu nu majar hayang balik teh ngagawawak bari bendu. Dasar urang kampung bau lisung, urang curug gebul teu beunang dipikaheman. Kurang kumaha kami nyaah ka maneh teh taya pisan panarima. Si Uha teu nembal, jongjon we bubuntel. Geus unjukan deui ka aom leos indit balik harita keneh. Kapaksa juag teh kudu lungsur deui ka dapur.
Dina usu marema memeh lebaran juag angkat ka pasar diiring ku rencang tetangga benang aum mepejehan nyambat sagudang sakedeung. Lebah lawang pasar aya lalaki nyamperkeun. "Geuning Raswi aya di dieu," ceuk nu nyamperkeun teh bari bangun sono. Juag ngareret sakedeung tuluy nong toyod angkat bangun teu wawuh kanu nanya teh. Nu araya di dinya ge karageteun aya jelema kumaha kitu ka juag. Tapi si lalaki teh kalah ka ngadeukeutan. Kek nyekal panangan juag. "Hei, poho deui kitu Raswi ka uing. Pan uing teh omo teh ya, yeuh omo babarengan ngarencang bareto di aom di Dharma Raja, inget teu?" "Nyao ah," saur juag bari ngepeskeun leungeun nu muntangan. Ngagidi gue angkat tengah liuk deui. Pada nanya ta si omo teh. Da teteh lah si Raswi cenah uing mah teu kalinglap 3 tahun babarengan ngarencang di aom. Papisah teh basa uing boga pamajikan tuluy betaheun manehna mah. Ongkoh da geus teu indung teu bapa. Aya ari beja teh mah majar geureha aom pupus. Taya bejana deui si Raswi mah. "Pan eta teh geureha aom," ceuk saurang. "Tuluy lumayan kan atunya kududungan," cek si omo. "Paingan mana jadi gede hulu." Beja pa beja-beja silih harewaskeun tata lepa. Salelembur pada nyaho istri-istri priyayi semet arimut. Juragan naib istri mah nukung si katunjangan bareto ditambahan ku ngajebeng. Kilang kitu taya nu loba saur. Nganyi kulisi nukung si kedal omongan teh. "Meuceuh na atuh ari cocodog unggah kana salu mah," cenah. Tah janten kitu beraya. Ulah kena-kena, ulah pang-pang meungpeung, ulah lali ka Purwadaksi. Cak dui ka dieu dongeng Sunda anu judulna Juag Teja karya Ahmad Bakri. Insyaallah urang bari patebang di dina lalakon anu sanesna. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan nami harja pamit, permios.